Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun kanggo sadayana. Dina dinten ieu urang bakal ngabahas ngeunaan kalimah wawaran. Naon anu dimaksud kalimah wawaran teh? Kalimah wawaran nyaeta kalimah anu eusina ngabejaan, nerangkeun atawa netelakeun ngeunaan hiji hal. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kalimat wawaran itu bisa disebut juga kalimat pemberitahuan atau kalimat berita, yaitu kalimat yang isinya memberitahu, menerangkan, atau menjelaskan mengenai satu hal. Salajengna supados hidup leuwih paham deui ngeunaan kalimah wawaran, hayu urang tengetan cutatan pupujian di handap ieu. Nah, di dieu aya pupujian Sunda anu judulna Nabi Urang Sarerea. Hayu urang baca sasarengan. Nabi Urang Sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisynya bangsana. Eusi pupujian di luhur tadi nerangkeun atawa netelakeun sangkan nu maca atawa nu ngadengekeun nyaho yen nabi anu dipupusti ku urang sarerea teh nyaeta Kangjeng Nabi anu mulia jenenganana nyaeta Muhammad tur kawitna ti bangsa Quraisy. Maksudnya pujian tadi yang di atas ya, yang mengenai Nabi Urang Sarerea ini menjelaskan bahwa di dalamnya bahwa yang membaca atau yang mendengar itu mengetahui Nabi yang paling dipuji-puji oleh kita semua, yaitu Kangjeng Nabi anu mulia. Nah, jenenganana namanya adalah Muhammad dan berasal dari bangsa Quraisy. Nah, itu menjelaskan kalimat tersebut berarti menjelaskan bahwa atau menerangkan atau memberitahukan kepada kita bahwa Nabi yang paling dipuji-puji itu adalah Nabi Muhammad yang berasal dari bangsa Quraisy. Jadi itu di kalimat-kalimat tersebut bisa termasuk ke dalam kalimat wawaran. Jadi samodel kalimat samodel kitu teh disebutna kalimah wawaran atau disebut kalimah deklaratif. Salajengna aya anu disebut wanda kalimah. Naon wae anu kaasup kana wanda kalimah teh nu kahiji nyaeta kalimah pananya atawa interrogatif. Kalau bahasa Indonesianya kalimat tanya ya. Yang kedua kalimah panitah atau disebut imperatif. Nah, ini disebut juga kalimat perintah. Nu katilu nyaeta kalimah embrehan atau eksklamatif. Dalam bahasa Indonesianya disebut kalimah seruan. Nu kaopat nyaeta kalimah anteban atau emfatik, atau dalam bahasa Indonesianya kalimat penegas. Jeung anu terakhir nyaeta kalimah wawaran atau deklaratif yang sedang kita bahas, yaitu kalimah pemberitahuan atau kalimat berita. Salajengna jadi kalimah wawaran teh mangrupa bagian tina wanda kalimah. Fungsina naon? Fungsi utama kalimah wawaran nyaeta dipake pikeun ngawawarkeun, mere informasi, ngabejaan, nerangkeun atawa netelakeun. Salajengna aya ciri kalimah wawaran. Cirina nyaeta mibanda lentong pamungkas atawa lentong wawaran. Dugi ka dieu paham sadayana? Ngartos sadayana? Salajengna supaya atawa supados hidup leuwih ngartos deui aya contoh kalimah wawaran. Perhatikeun sasarengan. Nu kahiji, Amir keur maca buku di perpustakaan. Amir sedang membaca buku di perpustakaan. Pak guru nuju ngawulang murid-murid di kelas. Pak guru sedang mengajar murid-murid di kelas. Nu katilu, kuring rek indit ka Bandung. Isukan, saya mau berangkat ke Bandung besok. Nu kaopat, manehna make baju hideung. Dia memakai baju hitam. Nu kalima,
Ceuk warta kiwari beuki loba bangsa asing nu datang ka Saung Angklung Ujo di Bandung. Menurut berita, sekarang banyak bangsa asing yang datang ke Saung Angklung Ujo di Bandung. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kalimah wawaran. Jadi kalian mungkin bisa paham ya arti dari kalimah wawaran setelah diberikan contoh tersebut. Sampai di sini saja penjelasan mengenai kalimah wawaran. Insya Allah nanti disambung dengan materi selanjutnya di minggu depan. Hatur nuhun atau terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.